guys, balik lagi channelnya di Sucipto. Nah, jadi sorry banget malam klarifikasinya omongannya agak belibet gerenjeman tak enak orang dilanjut di rumah aku ya, karena gua anjing non eta kaget aku. Nah jadi teh orang teh ngobrol-ngobrol ya buat penggemar saya. Nah jadi aya nemalan deui ke urang jawaban naon da aing mah dititah jawaban tadi urang di dieu hareupeun imah hareupeun uwa urang. Tah sekian deui siksa deui we bibirna we. Jadi teu geunah si eta ngomongna kitu ngawanian hareupeun uwa urang mau bisa geus lah siksa we. Soalna kan coko tuh aya miolna ya di dieu ka dieu we ka imah tong loba kunaon mah incar deui kunaon mah incar deui we eta mah beungeutna kitu dendam. Kemari beres ngubah motor si Pini peruis si Epi di Bojo ngomong cidina teh motorna teh Vario warna oranye. Setelah gitu ngomong pun orang loba duit sama anjing kan mau ayam milik kemana jaki mama ayah kemana tas setelah iya senang buru gerak ceres nah gitu cik inginnya beda ekonomi padahal itu motornya ayah soalnya lagi piye siksa deh beda kabojot soalnya ngomong anak kali itu sekian dari saya itu baru satu. A few moments later. Guys, nah jadi part keduanya di sini ngobrol-ngobrol dulu. Enak wajannya. Jadi ayah info yang omongan bapak orang, naon ibu beriskin deui cenah meta tanggung jawab. Mau habis tanggung jawab. Orang ngomongna kitu deui, sekali deui lamun ngomong tuh ka aing naon deui kasih deui lah. Cuman coba kitu mah ini siksa deui we cuman kalau kasih deui aing salah tetep nang gitu. Maka deui kita ngobrol-ngobrol di itu aja numpang kebon we aing mau naon lah mudah-mudahan Allah orai tapi kasih deui nempuh beungeut memang nu salah mah anu ngomong kitu tah penggemar saya tah incar deui we soalnya kan tadi oge pas ada kurang jadi lang dilanjut di dia kan di jeung imah kan isi kadengan ku lain lah jadi berarti kan geunah omong-omong ke urang tadi masih naon da imah cenah eta anu ni kunaon nama aing mah hayang butuh teh hayang penggemar urang dianjeurkeun deui teh jadi si eta mah lamun ngomong sekali deui kitu deui siksa we lah bibirna si eta mah kan ngarunya-nyet wae nafsuan wae lah jadi pegawai urang kapikasi masalah naon wae eta eta urang geus jelas pokona mah jadi urang mah ngejuskeun di dieu heula part 2 karena kan sampai 2 kan di situ naonnya direhab deui jadi diubah lagi jadi penting oge mika luas lain kurum listrik ada pe heueuh kabeh oge paling listrik tah eta. Nah jadi udah mau sekali deui ngomong yang buat kalian ya buat penggemar buat fans saya ada yang di sini main ke rumah ya boleh atau chat Instagram saya juga menunggu jawaban respon. Kurang oge hayang ngobrol-ngobrol fans urang teh geus lewat Instagram da urang oge Instagram oge aktif chat we da aya di isi transkrip isinya diri sendiri nah sok we chat bisa hayang naon oge sok we ngobrol-ngobrol oge bisa we kalem kopi di warung gitu nah aing tapi kasih deui payung deui we anjing tah beungeut kitu geunah tah ngomongan kitu teh jadi situ aja di pagi ini konten hai we sing oge
bunga anak kita kan jelema nu kitu disiksa deui saku bawa-bawa kegeman orang naon bunga sia mau ngomong kitu baku hantem deui ya sekian dari saya ya. Nah, ini dia guys ya, kita party yang ketiga terakhir. Nah, di sini juga yang gini kan lagi sedang apa? Lagi teman-teman sama adekku. Ayo, dadah lah. Nah, dadah. Halo guys, dadah. Halo guys, lah tuh dulu. Halo guys. Halo guys. Satu deh. Ayo, apa ini ada kamu ada sini, kamu nggak bisa diem. Udah mampir ke makam uaku ya guys ya, karena udah doa Al-Fatihah ya. Nah jadi orang mah naon tegenah lah ngomong udah emang nggak kan jelas kan dijawab karena dia beraninya ngomong ke jadi terus mau balikin ini bawa aku hantam dulu ya karena tuh jalan mana non piregen pokoknya namanya piregen mana. Dan juga di sini dah ini banyak banget tangkal muncang ya guys ya. Nah soalnya kan udah dipulung bisi omongan karena kakek orang makan dia di lemah nempo anu mulu emosi karena we cicingnya dia ampun alah masalah itu iya saya namakan izin dulu lagi sedang lanjut perhobian diri sendiri di channel perhobi diri sendiri ya ya tapi kasih ya jadi sama adekku di sini. Nah jalan mana tuh jalan ciri jalan mana di cirian ku orang mahal jadi rata situasi di kebun di sini belakang sekolah SMP nih si Ael gak bisa diem nih. Ael lagi apa kamu? Si Ael gak bisa ngomong dia cowok